nepi ka rahimna aya eusian. Dumu kitu si pembantu minta tanjakan hayang dikawin. Orokaya si kasep cunihin teh batan daek tanggung jawab mah kalah malik nyegag. Nah atuh ngaheureyan. Wah nya aing kudu kawin jeung pembantu. Da bongana. Cindak nama si Jalu nu teu daek tanggung jawab teh kekepehan. Si pembantu kekeh minta tanjakan hayang dikawin, da meureun lamun colenak teu dikalapaan mah matak wirang di kolong catang. Geus kejadian deui bae nu cilaka lebah sasak si Honje teh. Peuting tadi cenah si Pandi jeung si Jana baroncengan kana motor. Kedebut labuh. Duanana kapaksa dibawa ka rumah sakit Dataratu. Meujeunna ti bebeut satakerna. Untung kitu ge teu nepi ka tiwas. Geus moal-boa nu ngalantarankeun cilakana teh bongan borangan. Nya borangan ngaliwat kalebah dinya da geus meh 2 bulan urang lembur Cihaur Ibur. Cenah lebah sasak si Honje teh sok aya jurig nu cinekul dina tunggul. Teuing tunggul tanggalna nahaon nu sidik pernahna deukeut sasak lebah walungan Cihonje. Demi eta sasak teh ayana di jalan antara lembur Cihaur jeung Cidadap. Padahal teu jauh ti lembur, boh ti Cihaur, boh ti Cidadap, malah kaasup jalan hirup sapoe sapeuting. Tapi jelema teh pada sieun ngaliwat kalebah dinya, pang-pangna ti peuting. Iburna beja sok aya demit nu cinekul dina tunggul teh, satutasna aya kajadian anu matak ngageunjleungkeun. Lain bae keur urang Cihaur jeung Cidadap. Malah nerekab ka mana-mana, da apan disiarkeun dina TV jeung koran, boh lokal, boh nasional. Nya, 2 bulan ka tukang, urang Cihaur genjlong, dumeh di walungan Cihonje, handapeun sasak, kapanggih aya layon awewe. Pakaianana rangsak, awakna raca, balas nu blesan ku peso. Mang Toyib, nu mimiti manggihan teh, harita manehna teu tahan hayang setor, turun tuturubun ka lebak. Manehna ka cidareuasna barang nenjo aya layon awewe kira umur 25 tahunan. Eta awewe teh lain urang dinya, tapi urang lembur jauh. Tayohna dipikeun ku nu mergasana ka walungan Cihonje keur miceun salasah. Rok aya lalabora dipikeun kitu bae da meureun rusuh. Kadienakeun sanggeus polisi nalungtik saha-sahana eta awewe jeung saterusna rame diwartakeun dina rupaning media. Kapanggih we jati diri eta awewe teh nyaeta pembantu rumah tangga. Demi nu boga telajak durjanana anak dununganana. Si pembantu teh diheureyan ku anak lalaki dununganana nepi ka rahimna aya eusian. Dumu kitu si pembantu minta tanjakan hayang dikawin. Orokaya si kasep cunihin teh batan daek tanggung jawab mah kalah malik nyegag. Wah nya aing kudu kawin jeung pembantu. Nah atuh ngaheureyan. Da bongana. Cindak nama si Jalu nu teu daek tanggung jawab teh kekepehan. Si pembantu kekeh minta tanjakan hayang dikawin, da meureun lamun colenak teu dikalapaan mah matak wirang di kolong catang. Lamun aing teu tanggung jawab, Ceuk si lalaki teu deum euleum, estu taya ras-rasan. Bejakeun we ka kolot didinya atawa dilaporkeun ka polisi. Tembal si pembantu teuneng. Tuman kudu diwarah cek pikirna.
Nya tidinya si budak lalaki teh ngayakeun tindakan manehna api-api leah turu janji rek ngawin. Harita keneh ngajakan nepungan kolot si pembantu rek nanyaan. Tarumpak mobil di satengahing jalan si pembantu dipergasa nepi ka tiwasna. Terus layona dikunclungkeun ka Cihonje. Kujrud we urang Cihaur jeung Cidadap teh. Mimitina ukur ngaromongkeun nyeceleh kalakuan lalaki nu teu daek tanggung jawab. Malah kalah dipergasa estu taya pri kamanusaanana. Mejeuna dihukum gantung ge. Ceuk nu nyarita. Nya heueuh, memeh digantung si ontohonna penceut kuriling sing nepi ka sapat. Karunya kawena kami mah kudu nyorang nanasiban nepi ka kitu. Salah sorangan bet daek di Koromeo. Taksiran lain di Koromeo pada suka. Buktina pondok jadi orok, panjang jadi budak tah. Ker seri-serian rame we pokona mah nu nyarita teh. Nah atuh dikungsi lila wangkongan teh jadi ngageser kana bab geurengna sasak Cihonje. Cenah aya nu ngawenehankeun sok aya nu cinekul dina tunggul. Terus kadenge ceurik ngawiwiw bangun ka nyerian. Tah beja nu ieu mah jadi beuki harus alabatan bohong. Temahna kacida mangaruhan balarea. Nya siga si Pandi jeung si Jana nu labuh tina motor bakating sieun ngaliwat ka sasak Cihonje. Saminggu ka tukang Mang Parta jeung Bipiah tas tempo nu gering di Cidadap cenah kapoekan. Padahal harita teh can peuting-peuting teuing. Kitulah kira saparapat jam deui keadaan Isa. Bipiah labuh dikedewet kana samping nu dipake lakaleke. Nyaeta kalah lumpat basa nyorang sasak Cihonje teh da cenah sidik aya nu cinekul dina tunggul. Sidik aya nu cinekul dina tunggul, ceuk Mang Parta. Nya teu majar kumaha, ari kitu bejana mah balarea wuwuh beuki yakin. Temahna nya loba nu cilaka ku pulah sorangan. Kajah teh moal neangan jurig nu can karuhan, sidik nu sok cinekul dina tunggul teh arwah awewe pembantu teh. Kitu omongan balarea, angin jalma nu imana wedel anu teu gampang kapangaruhan ku beja nu ukeur euceuk jeung cenah. Siga RW Adun manehna mah teu percaya kitu bae kana omongan jelema. Masing Mang Parta di hareupeunana kungsi susumpahan. Cenah teu nginjem ceuli, teu nginjem mata, sidik aya nu cinekul siga awewe buuk nangarumbay. Nah atuh lain ditanya, ceuk RW Adun. Nah ari RW kumaha mun ngrekeb boro-boro hayang nanya sidik sieun mana lumpat ge. Bipiah nepi ka labuh ti kadewet kana samping nu ngalaleke. Tembal Mang Parta. Lian ti RW jeung nu nyaho kana bag-bagan agama si Sarwati deui nu teu kapangaruhan ku beja pikasieun kitu teh. Nya si Sarwati awewe anu kurang saeundan anu saenyana matak pikawatireun. Umurna sapantaran sigana mah jeung awewe nu tiwas teh. Nasibna oge sarua dinya nyeri ku lalaki. Bedana si Sarwati mah kanyanyerian dume harita geus sapuk rek kabare nyungcung. Beber layar tarik jangkar rek laki rabi. Kolotna geus cakah cikih sasadiaan rek ngawinkeun. Nah atuh bisa minggueun deui rek kawin aya awewe ngangais budak ngontrog. Cenah manehna teh pamajikan bisa lakieun Sarwati anu ngakuna mah bujang keneh. Atuh puguh we si Sarwati ngajenghok saterusna kageringan nepi ka gelona. Malah kolotna mah nepi ka hanteuna pisan kaleleban ku nasib anak. Sarwati gawena lang-lang lingling sarena di mana wae, tapi barang daharna mah sok pada merean ku dulur baraya jeung anu haat. Mun keur jadi sok jejeritan, laju ceurik nganding diut, geus kitu iirih hilan. Hadena tara ganggu, anging lamun pada ngaheureuyan, sok ngaledog manehna mah. Ku kajadian aya layon awewe teh si Sarwati mah teu nyaho-nyaho. Nya teu kapangaruhan,
ngaranna ge nu teu jejeg ingetan. Mun walagri mah sarua be jeung balarea. Kumindengna kajadian nu carilaka lebah sasak Cihonye, RW Adun kageuing atina keur nengtremkeun warga sangkan ulah percaya kana ayana beja nu can pasti. Najan nya Mang Parta geus yakin ningali anu cinekul dina tunggul bahwa eta mah ukur tetenjoan. Tapi geukeuh jelema teh leuwih percaya kana omongan Mang Parta batan RW. Atuh saged RW Adun hayang ngabuktikeun sorangan bahwa naon anu dicaritakeun ku Mang Parta teh bener, najan dina hate leutikna mah cangcaya. Aya proyek rek ngilu, ceuk RW Adun ka Hansip Odoy jeung Hansip Ukat. Yeh, puguh we arek mah. Tembal Hansip Odoy, gasik. Da proyek-proyek itu mah pasti diduiteun atuh. Proyek naon Pak RW? Hayu asal puguh ieuna we. Giliran Hansip Ukat nu nembalan. Kituna teh bari ngadukeun jempol jeung curugna. Proyek newak juri nu sok cinekul dina tunggul sasak Cihonye. RW Adun ngajentrekeun. Nu duaan ngembang kadu, laju silih pelong. Ngilu hayu, moal oge kudu ngilu. Lamun henteu, saragam Hansip kudu diudaran. Ceuk RW Adun neuk-teuk anggeus. Teu ngajar kumaha, antukna nu duaan nurut da lebar ngecagkeun kalungguhan Hansip mah. Leuting eta hawa kacida tirisna da sorena tas turun hujan. Langit caang meueusan da bulan geus nembongan najan ukur sapotong. Nu tiluan tingkulunu murusasak Cihonye ninggalkeun lembur Cihaur. Di jauhna kadenge anjing babaung nyengkatkeun bulu punuk Hansip Odoy jeung Hansip Ukat. RW Adun leumpang nati hareup demi nu duaan pagegeye siga jeung kabogoh ramo-ramona pacantel pageuh sieun papisah. Bulu punukna karasa ting sariak, bujur ngompod kesang badag kesang lembut kalaluar. Anjog ka lebah sasak Cihonye nu tiluan mimiti ngeteyep. Shh, tong ganeng. RW Adun mere tangara sangkan eureun jebeg remeng-remeng atara dina tunggul tetela aya nu cinekul siga awewe da buukna ngarumbai panjang. Singrai-singrai laju disaliksi. Kikik seuri ngadenge kitu Hansip Odoy jeung Hansip Ukat ngagabrug awak RW bari jajantungna Ratu Gacida. We, hayu balik. Harebos Ukat curung kunung nu cinekul hudang gek diuk deui, cikikik seuri deui matak sawan keur ngintip. RW Adun ngagebigkeun awak nu duaan katayap ngadeuketan cinekul mata antaparah kerobok ditewak. Ampun Aa, ampun. Si Sarwati ngagerewek ampun-ampunan. Pemirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, pirang langkung nasim kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.